kieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan gunung meletus di Tangkuban Perahu di Kabupaten Bandung. Supados jelas hayu urang nyakseni. Gunung meletus ngakibatkeun gempa magnetion anu agengna 6,1. Gempa ieu ngakibatkeun jalmi-jalmi anu aya di gedung mall reuwas langsung lalumpat nyalametkeun diri. Dupina sakitu bae warta anu simkuring dugikeun. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.